Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Netela ngayung oge bogaan subangetan nganu kuatan dina merjuangan lawanan kang kuatan kang jahatan. Mokona mah Bangrisan Dharma Yudaan teh mudu bisa ungkulan ngang kuatan Bangrisan Warangkasan Jayaan. Sabab lamun mihak musuh nganu menangan masih nangoge kang tenangan ngejeng kang tentreman dina kang hirupan ngeunggeus moal kapangihan ku warga-wargaan nganu ngaya di sang tiap milemburan ngitu ngari ngecek mamikiran manganteng mah ransantian. Pangimut abdi oge memang kitu Mang Anteng. Anu diharapkeun mah kakuatan barisan Dharma Yuda teh bakal saimbang jeung kekuatan barisan musuh urang. Sabamun jumlah anggota barisan Warangkas Jaya leuwih loba, bakal berat oge keur pihak urang dina ngimbanganana. Ngan memang anu paling penting mah mun ti pihak urang aya anu mampu ngukulan kekuatan ilmu Ki Warangkas, bakal bubar tah barisan Warangkas Jaya teh. Wah, ngenya bener ngeta ciritaan Rangsantian teh. Ya, mudah-mudahan we ngatuh nang bulean incuna kangawing-ngawing bakal mampu hanungkulan ngelmu nasi Warangkasan. Mangsalah ngelmu mangulah ding tingali masih muda kenehan ngatawa ngeungeus ngolotan. Manganteng dengan kang terangan tirar santian ngeunaan non teh ngelmu silat nandang bulean terus nerang keur manganteng mah jadi gende harapan lamun nandang bulean teh narung lawanan sir Warangkasan nang tunang oge nang bulean nganu bakal ngunggulan. Cobra kumaha ngecek ngayu mangantian ngayu. Harapan abdi ge memang kitu Mang Anteng. Mohon dapun anak nang bule ge. Saluntana ti alas dangyang Purwa teh tekad nama taya sanes hoyong nelaskeun tapak lacak amarawing anu janten akina. Sakumaha anu kabandungan ku anti setiap tindakan dilakukan ku nang bule teh memang merangan tindak laku kejahatan. Ngeta pisan nganu mantrak manuju ngekeur manganteng ngayap naon teh pang ribasaan ngaringuyah mah tang rateesan kang luhuran napina kahandapan gitu. Jadi ngasamiraku nang bulean henteu bogaan jiwaan kang naon teh kang was kang ngawing-ngawing nganu jadi ngakinganaan. Dalus nerang ngekeur manganteng mah bagjaan bogaan dulu nang bulean teh. Sang najan ngacan pangihan napina ngeunggeus Kang Bangyang lah ngeta budak teh kasep nama nulutan manganteng.
Rasanti seri leutik betus nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Jadi Mang Anteng waktu ke budak teh sarua kasepna kawas nang bule meureunanya. Paingan atuh ayeuna ge masih kena aya sesaka kasepanana. Paingan nang bule kasep atunya da nurun kanu jadi mangna. Rang santian mah ngalaka sungkunan nganu muguh manang bule nurunan kang nu jadi bapana anglingan anu mantrak bogaan rupa nganu ngasep ngangogeng gitu ngali ngaina mah nganu dimpingkiran teh manggalian ngejeng si Dunggulan. Ya mudah-mudahan we ngulah naon teh teprikeun kadatangan ka paguron lintang jagatan. Ngana teh ka tempat musuhan. Bener henteu Rasantian? Ari gaduh keyakinan manggali sareng Kang Dugul dina setiap melakukan tindakan moal gagabah Mang Anteng. Pang nama manggali anu langkung pangalaman. Pasina oge bakal langkung asak tinimbangan ga dina ngalakukeun tindakan. Urang memang bakal aya anu ngabantu. Mun manggali di dieu mah da ari dina masalah cumarita mah Mang Anteng tos apal kumaha manggali dina gaya mangsana cacarita. Wah, ngatumuguh we. Dina masalah ngomongan mah si manggalian mah kangahlianana mah nena mah jagoan silatan lidahanana gitu. Mukun nama lamun ceritakeun manggalian mah Mang Anteng oge acung jempolan gitu. Bisa ngarengkol-rengkol bahasa nanti gitu. Maneh teh bener-bener bela lah ngejeng satiaan ka kulawarga kang ngawing-ngawing dina kayaan keur kitu. Ngadadak aya anu di jero imah jadi pada rancung celina waktu di lebah buruan imah aya sora awewe anu susumar nitah kaluar. Rasanti jeung Sandika mah masih kene apal karena sorana nyata sorana Nyai Sarikit si Pedang Langit. Hei! Sakabeh nu aya di jero imah keluar. Bageakeun kadatangan kuring tiluan. Hasok gancang keluar. Keburung bisa panggih ieu kampung kahuripan. Hasok gancang keluar sakabeh nu aya di jero imah. Rasanti ngareret ka Sandika bari ngomong lalaunan. Milik dina sorana mah asa sorana Nyai Sarikit. Eta nu susumar eta keluar teh Kang. Aneh namun bisa nembus datang ka dieu nya. Bener. Akang ge masih kena apal. Eta sorana Nyai Sarikit si Pedang Langit. Tapi kunaon bet bisa datang ka dieu geuningan? Wah. Nganten nama ngente mudu caritaan ngayu pukul nama urang kaluaran we lah. Urang ngajat mangke ngejeng susumaran ngalangu Pak tingtahan kaluaran kang urang anu ngaya di jolan ngimahan. Ngayu ngurang kaluaran. Opatanana harita kaluar ti jero imah. Barang kaluar ti jero imah katingali di lebah buruan ngajaran teng 3 urang jalma. Rasanti jeung Sandika masih kene apal ka Nyai Sarikit si Pedang Langit. Sedengkeun kanu duaan mah kakarek ningali harita. Rasanti jeung Sandika kitu deui si Banteng Wulung jeung Ayu Manganti. Tang tuwe tanyahueun ka eyang parasu guruna Nyai Sarikit si Pedang Langit. Sedengkeun anu saurang deui jago ngora anu nalah Sarkadun minangka lanceukna Nyai Sarikit. Waku kakuatan ilmuna eyang parasu tetela harita bisa nembus asup kalmur kampung kahuripan. Nyai Sarikit kerung rada kageteun oge ningali Rasanti jeung Sandika milu kaluar ti jero imah. Nyai Sarikit si Pedang Langit nu leuwih teu heula nyarita. Andika duaan tetela aya di dieu geuningan Rasanti Sandika. Andika opatan teu kudu ngarasa kaget. Mun kuring tiluan bisa datang ka dieu.
Iya guru kuring nelah eyang parasu ku kakuatan ilmuna mampu nembus kakuatan ilmu anu mager kampung kahuripan. Iya nusa urang deui nyata lanceuk kuring Kang Sarkadun. Ku sakitu geus bisa kaharti. Ku andika opatan kuring bisa nembus datang ka dieu lantaran ku kakuatan ilmuna eyang parasu. Guru kuring Nyai Sarikit si pedang langit. Anu ayeuna milu datang ka dieu. Karageteun oge Rasanti jeung anu sejenna. Harita jadi pada musyrikeun perhatianana kelebah eyang parasu anu make jubah hideung. Leungeun katuhuna nyekelan itek hideung. Tapi aneh itek teh henteu napa kana taneuh tapi ngagantung. Sikap eyang parasu dina nyekelan itek hideungna siga nu keur nyekelan itek kana lemah. Sapasang palon eyang parasu semua anu cekung ngaloka jero. Pangawakan sanajan rada begang tapi masih kene calangker sigana teh. Tapi si Banting Ulung gancang harita ngilang ke rasa kakagetna. Harita musyrikeun panetipna ka Nyai Sarikit bari terus nyarita. Wah, mangneh bogaan mamaksudan neon datangan kang dieu ngalangupa si Nyai Sarikitan. Cobra jelaskeun. Bingsi maneh hayang nyahoan ngurang jeung lemana nganu wakilan Jaka Sinanglingan. Jadi mupuhung ieu kampung kahuripan. Henteu mudungang rasa hebrat sang pedah bisa datangan kang dieu maneh Nyai Sarikitan ngasok jelaskeun. Sok jelaskeun Rasantian. Rasanti nu harita nyarita ditujukeun ka Nyai Sarikit. Bieu ieu pun paman nalah si Banteng Wulung alias Mang Anteng geus ngajelaskeun salaku pupu Ilambur. Jelaskeun ayeuna karep pamasudan Andika tiluan pang datang ka dieu. Maneh kudu ngarti Rasanti. Saya ieu geus sababaraha urang jawara anu dibere parentah ku pangarsana mulia Ki Warangkas. Sina datang ka kampung kahuripan teu bisa nembus sabab dipager ku kakuatan ilmu Nasirawing. Eta kayaan bisa dikanyahoankeun ku kakuatan batina eyang parasu guru kuring. Kadatangan ka dieu sakuluna geus bisa ditebak ku Andika opatan. Mun saila ieu can aya anu bisa ngawasa ieu kampung kahuripan ngaganti pupu lemurna. Mun saila ieu gagal cing gagal. Tapi dina poe ieu mah si Sarikit anu bakal ngagantikeun Andika jadi pupu dieu lembur Banteng Wulung. Wah, maneh gambah sia ngomong teh Sarikitan si berewek nyengredan ngurang ajar sia. Wani nyerita nganu ngawas nitu ngalangupa golobau. Ngadanan ngarek gangguan kang nyami lemuran mamaneh bakal rangsakeun ngakibatna sia Sarikitan. Muning keneh gancangan tinggalkeun ieu patemperatan sia Sarikitan. Nyai Sarikit nyelang ngareret ka Sarkadun anu jeung lanceuk geura. Nu direret harita milu nyarita. Dina nyaritana jeung semu anu nyeleubeung tarik teh beda ti keur nyarita jeung anu torek padahal jarak teh kawilang deukeut. Hei! Balane obatan, pang nama Banteng Wulung, hei. Geus kudu loba nyalita sia ka kudu loba maneh. Pasakeun kali dewek Nyai Sarikit. Geus kudu loba ngomong urusan jeung dewek mah. Kate usia teh Banteng Wulung. Kudu kate sia, bukan seong. Eyang parasu katingali munur ka tukang sababaraha lengkah bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Nyai Sarikit jeung Sarkadun anu nangtung sajajar ningali sikap jeung ngadengen caritaan si Sarkadun si Banteng Wulung langsung kahudang amarahna.
Wah, maneh sarua kolobog sia, ngejong kolopok sia Sarkadun, si belakok kujubaran, sangeunana sia omon-omonan teh, make ngejong ayang rebutan, mumuhung ieu lemuran, dan naonan sia teh belakok kujubar. Maneh bener-bener henteu bisa ngantepkeun. Buating gegunganteng, ngurang ajar sia. Babukan kuruyung ngarek nyaho sia, babatok pencar. Lamun ngurang geus nambekan mah sia. Rasanti ngararet ka si Banteng Wulung bari ngomong lalaunan. Tenang heula, Mang. Teu kudu kaburu ku nafsu, Mang. Si Sarikeut jeung anu jailan sikeuna keun we lah. Ku Anti jeung Kang Dika anu bakal inghareupanana. Jadi ayeuna mah Mang Anteng ajakan Ci Ayu mundur we lah. Anti sanes teu percanten kana kemampuan Mang Anteng, tapi Anti jeung Kang Dika siap ngayonan eta dua jalma Mang Anteng. Geus aya carita Anti Rasanti saperti kitu mah. Harita si Banteng Wulung ngajakan mundur kayu Mang Anti. Nyai Sarikit si pedang hangit teu bisa nebak anu bakal nyinghareupan manehna jeung Sarkadun dan sekeuna teh nyata Rasanti jeung Sandika. Anu ceuk anggapan maehna mah masih kene aya dina pangaruh kakuatan elmuna Ki Warangkas. Geus teu mampu ngagunakeun kakuatan talaga lapisanana jeung elmu pangenteng badana. Puguh canyahueun lamun kaayaan Rasanti jeung Sandika geus pulih kaayaanana dibebaskeun tina pangaruh kakuatan elmuna Ki Warangkas ku upaya Nanang Bule. Nyai Sarikit ngabagikeun paneutepna ka Rasanti jeung Sandika beutus carita di Barung jeung Seuri. Jadi maneh duaan rek jeung hareupan si Sarikit jeung Lanceuk Kuring eta Rasanti, Kaayaan maraneh duaan aya dina pangaruh kakuatan elmuna pangarsana mulia Ki Warangkas. Hartina maraneh duaan sarua jeung sosoro kojor. Mun boga karep pikeun ngayonan si Sarikit jeung Lanceuk Kuring. Sandika anu tita tadi can nyarita harita dina sikeun anu tandos terus nyarita. Anika teu kedua ka boga anggapan bakal gampang gitu bae melakukan tindakan ka kuring duaan Nyai Sarikit. Anu jelas mun Andika keboga karep hayang ngaganti pupui lembur, mangka kuring duaan bakal ngalakukeun tindakan. Maneh jajaka kasep siga anu pinter tapi belagug sasandika. Kangaranan geus moal mampu ngagunakeun ilmu silat. Boga karep rek ngayonan si Sarikit jeung Lanceuk Kuring. Maneh bener-bener bodoh Sandika. Sarkadun nyeleuweung deui melu nyarita. Rikit, eta si Rasanti bagian akang we. Rasanti pun maneh badal wani tarung jeung aing tarungna. Sandika maneh tarung ngalawanan si Sarikit. Adi aing. Kitu kadang tuana mah heuy, Rikit. Nyai Sarikit si pedang langit uneuk tandanya tujuan atau nya tujuan kana caitaan Sarkadun jailan sekeuna. Harita Nyai Sarikit si pedang hangit ngaleret ka Rasanti bari nyarita. Lanceuk Kuring Kang Kadun. Anu ngarasa katarik perhatian ku maneh, anu bakal ngaladenan kana karep pamaksudan maneh Rasanti. Siga nama moal wakal langsung dibinasakeun, tapi bakal dibawa heula ka tempat anu nyingkur. Kang Kadun labareun mun maneh langsung binasakeun mah Rasanti. Ningali sikap jeung ngadenge carita ti Nyai Sarikit si pedang langit saperti kitu, puguh we Rasanti jadi kahudang amarahna. Netep seukeut ka Nyai Sarikit tina sikapna anu tandes terus carita. Cekul nyarita ka mana meuni Sarikit. Kuring jeung Kang Sandika moal make kudu jejerih ku pati. Mangsa adu hareupan ngayunan Andika duaan. Bisa jeung hentena kuring ngagunakeun kamampuan diri, eta lain urusan didinya Nyai Sarikit. Jadi maneh teh keukeuh rek nekan?
wanita ngayunan Kang Kaduna cekuring. Mun kitu mah ayeuna maneh bakal jeung hareupan Kang Kadun. Sedengkeun maneh Sandika taruh ngayunan si Sarikit. Ye si Sarikit, ye si Sarikit. Dinu lega sia Sandika. Hayya! Jurelat cilung Nyai Sarikit si pedang hangit ngacoelat mulu ke tempat anu lega. Sedengkeun Sandika harita lempang nuturkeun ke tempat anu dituju ku anu dilawan. Nyai Sarikit si pedang hangit ningali Sandika lempang datang nyampeurkeun manehna. Jadi nyang serikeun kaayaan anu dilawan anu ceuk anggapan Nyai Sarikit Mas Sandika masih aya dina pangaruh kakuatan elmuna Ki Warangkas teu bisa ngagunakeun kakuatan jeung kemampuan ilmu silatna. Maneh nyaan maksakeun diri ieu teh Sandika. Kaayaan maneh anu geus teu mampu ngagunakeun kakuatan jeung kemampuan diri ayeuna rek taruh ngayunan si Sarikit. Henteu salah maneh teh Sandika. Eta mah sarua jeung sosoro kojor. Jeung siga nu teu lebar ku nyawa Sandika. Sandika sikep jeung caritanna tetep tenang. Malas tetepan Nyai Sarikit sepedang hangit terus nyarita. Rek kumaha anggapan Andika, eta mah hak Andika Nyai Sarikit. Anu jelasin waktu ayeuna kuring moal rek risi Kupati rempan ku acal. Demi keur ngabela diri kuring bakal ngagunakeun kemampuan pikeun ngimbangan anu dilawan. Rek bisa ngimbangan kumaha ari maneh Sandika nah belagug teh meuni kabina-bina. Kangaranan maneh geus teu bisa ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu pangenteng badan. Rek kumaha bisa ngimbangan anu dilawan ari maneh Sandika. Make otak atuh maneh teh Sandika. Nya anu kudu make otak mah Andika Nyai Sarikit. Magajeng hayang ngalindih ngaganti pupui lemur sagarupa. Mikir atuh mikir. Eta karep jeung kahayang teh pamohalan bisa laksana jadi kenyataan. Kurang ajar sia. Jadi maneh keurek nekat Sandika. Hade samun kitu mah. Ku si Sarikit bakal dibuktikeun. Cukup ku sakalina rajang maneh bakal rungkad raruh sa Sandika. Teu kudu wakang ngumbar caritaan Nyai Sarikit. Leuwih hade buktikeun heula. Mun memang Andika bakal mampu ngarubuhkeun lawan, kusakali ngalakukeun gebrakan. Sok. Kurang ajar sia. Ku aing ayeuna bakal dibuktikeun sia. Tadasa. Heya. Jurelat cilung Nyai Sarikit sepedang hangit majuna rajang teu ngagunakeun senjata pedangna. Sabab manehna boga anggapan tanpa ngagunakeun pedangna kusakali narajang bakal mampu ngarubuhkeun anu dilawan. Tapi Nyai Sarikit jadi kageteun anu lain di kieuna. Waktu panarajangna harita dipendung ku sapasang leungeun Sandika. Jadi Nyai Sarikit ngajari jeung kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Sandika tetep mancu dina tangtunganana. Nyai Sarikit gancang mancukeun tangtunganana. Bari kerung ngemuka kaget. Harita musirkeun perhatian kanu dilawan. Nyai Sarikit meh henteu percaya sabab Sandika lain bae mampu ngabendung panarajang anu dilawan, tapi parang bantrok kakuatan ngaliwatan bantrokan dengan manehna anu ngajari jeung ka tukang. Nyai Sarikit ngomong sorangan dina jero hatena. Aneh. Kunaon si Sandika bet bisa ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana nya? Sedengkeun ceuk katerangan ti Ki Warangkas mah
Iwal ti kiwarangkas anu bisa mulikeun kayan si Sandika jeung si Rasanti tina pangaruh kakuatan ilmuna. Tapi dina kanyataana kayan si Sandika bangun anu geus pulih kakuatanana. Heran. Sandika musirkeun paneuteupna ka nu jilawan bari nyarita. Nah, anu rek karubuhkeun lawan ku sakalina rajang teh kalakang ngajaig juga tukang geuningan. Waktu di Bandung Panarajang teh nya sarikit. Ari sugan kuring mah bener we, Andika teh jawara wanita anu punjul ilmu silatna. Nyai sarikit si pedang hangit. Langsung mesat pedangna bari ngawangun pasangan terus cerita. Maneh tadi ngasaukur kabeneran sa Sandika. Bisa ngabendung Panarajang aing sia. Perhatikeun ku maneh. Perhatikeun ku maneh. Kangaranan aing geus mesat ieu pedang, mangka maneh bakal kawalahan. Aing geus moal mere diampun ka mangkul kawas maneh Sandika. Bekuring ge moal rek minta ampun ka jalma seperti Andika nya sarikit naonan. Kuring milih leuwih hade ajawapati jeung tibatan kudu minta ampun kan dilawan. Setan, urang ajar. Kadah sia. Hayya. Jorela cilung Nyai sarikit si pedang hangit majuna rajang. Syuhyuk angin sameran Panarajang nama rupa angin sameran pedangna nebarkeun bau hangit mata kabesekan anu jilawan pareng ngambe bau hangitna. Tapi Sandika da puguh memang geus pulih kaayanaana mampu ngimbangan Panarajang anu jilawan. Sedengkeun Sarkadun jeung Rasanti masing-masing pada saga diri. Harita Sarkadun nyarita deui semua anu nyeleuweung. Padahal Rasanti jarakna padeukeut mancunangtung di hareupeunana. Hei, maneh Rasanti. Maneh keneh geus we nyerahkeun diri. Rek bisa beunang kumaha atuh ngalawan Akang Jagongora anu kasep rupa jeung gagah tayat sawadeunana. Rasanti, mun dek dijadikeun pamajikan ku Akang mah anu gelis moal make kudu direbuhkeun ku Akang. Ku Akang dek diberi kabagjaan, diberi kalimatan. Kang Kardun anu kasep jeung gagah. Rasanti dina sikepna anu tenang tapi tanda harita terus cerita. Teu kudu wakan nyomokeun diri Sarkadun. Sanajan bener Andika Jagongora anu hebat ku ilmu silatna, keur kuring moal make kudu mundur. Atawa ngarasa sental ngayunan diri Andika Sarkadun. Hei, Rasanti! Kamana karang sada ngomong teh? Teu kudu ceceleweungan nyalitana Sarkadun. Kuring dina jarak deukeut, aya di hareupeun Andika, jeung deui kuring teh henteu torek Sarkadun. Nah, kabina-bina teuing ngomong teh. Hei! Rasanti, kurang ajar si teh. Si gelis Rasanti kalakah nyarita kawas kitu. Hei, Akang memang geus kawas kieu ti bubudak pun dina mangsa Sumarita teh. Tong ngamasalakeun ngomong Rasanti da ka mah kieu ti baheula oge. Ceuk Akang ge meuning nyerahkeun diri Rasanti lah daripada loba omong mah. Kuring leuwih hade ngajampana jadi bugang di ieu patempatan. Jeung tibatan kudu nyalahkeun diri ka nu lawan Sarkadun. Jadi ayeuna mah Andika geus teu kudu loba dicarita. Buktikeun kemampuan Andika. Mun memang bakal mampu ngarubuhkeun anu lawan. Hei, Rasanti, hei. Ku Akang ayeuna bakal dibuktikeun. Anu gelis bakal dilumpuhkeun ku Akang. Terus dibawa ka nu nyengkur. Samemeh diperenan bakal didekaman hal ku Akang. Abeh, kaituna nikmat dan bisa melayang-layang. Urang mimiknya Rasanti. Oke? Heya! Jorela cilung Sarkadun majuna rajang tengah gunakeun pakarang pedogna.
Sabab zeg ijiranana ku sakali manjuna Rajang ge Rasanti bisa dilumpuhkeun ku deurina. Sabab geus meunang keterangan ti Nyai Sarikit anu jadi adina ngeunaan kayaan Rasanti anu aya dina pangaruh kakuatan elmuna Ki Warangkas. Tapi jadi ngaranju kaget Sarkadun dina waktu harita. Waktu Panarajang dibendung ku sapasang leung Rasanti, malah meh bae Sarkadun kabeunangan ku Panarajang balasan anu jadi lawan. Sok jadi Sarkadun ngajari jeung ka tukang mangsa Panarajangna dibendung ku anu jilawan. Sedengke Rasanti tetep mancuh dina tangtunganana. Sarkadun kerung bari ngahuleng musirkeun paneuteup ka anu jilawan bae nyarita. Hei, naon? Aneh Rasanti geuningan. Bisa ngabandung Panarajang akang? Tengarti kunaon bisa seperti gitu si Rasanti. Kunaon kieu? Rasanti seuletik beritus cerita. Anu matak Andika tong maka nganggap enteng kanu dilawan Sarkadun. Kabuktian kuring anu dianggap lemah ku Andika teh nyata mampu geuningan ngembangan Panarajang Andika. Jadi Andika teh kudu ngarasa kaget, sok lumpuhkeun diri kuring Sarkadun. Mun bisa mah didinya. Rasanti, memang sakuduna dilumpuhkeun mah. Ko akang geus bisa ditebak, anu geulis Rasanti masih keneh heueuh. Can kungsi disungsi ku lalaki. Bodoh kacida mun anu geulis henteu bisa didekeman ku akang. Rasanti cantik jelita, si Geboy asoy. Alah, tarung acana naon ku akang bakal dipino deui. Rasanti bakal dipindah ku akang. Nya sok pinu deui kang ngaranna kuring mun tepikeun ka bisa dilumpuhkeun mah nyarek pasrah we narima kana kanyataan. Bener. Nyaan bener rek pasrah ka kuring Rasanti. Mun kitu mah anu geulis ku akang bakal gancang dilumpuhkeun. Rasanti ayeuna si akang maju dina Rajang ye rek ngalumpuhkeun anu geulis ngarah buru-buru didekeman ku akang buru-buru diberi kenikmatan ku akang. Hayya Jurela cilung Sarkadun maju dina Rajang ngagunakeun jurus jeung tata gerak anu leuwih cepet hayang bisa ngalumpuhkeun anu jilawan. Oroka aya Panarajang anu jilawan harita teu keuna bisa diimbangan ku Rasanti, tapi dina kasempetan anu hade Rasanti bisa ngasupkeun Panarajang balesan. QR plus kilo plus. Dua kali Panarajang Sarkadun teu keuna kana sasaran. Rasanti ngalakukeun Panarajang balasan. Panarajangna dampalengan katuhuna ngahantem kana dada lawan. Dada kabedangan. Sarkadun ngagerunahan ka nyeri bari ngadaligeg menurut ka tukang sababaraha lengkah. Tapi Sarkadun ge geus kalati daya tahan badana harita gancang mancukeun tangtunganana bari ngatur hapanapasna. Rasanti mancu dina tangtunganana. Nyelang ngareret ka tempat tarungna Sandika. Katinggali Nyai Sarikit si pedang hangit anu ngarangsek ku Panarjangna. Tapi sameran jeung sabetan pedangna taya nu bisa kena kana anggota badan lawan mangsa Sandika ngagunakeun jurus balaga digdeg anu mampu nyingkahan Panarajang nu jadi lawan. Syuk daligdeg plos. Hayuk daligdeg salonton plos. Nyai Sarikit bangun anu bingungan ningali gerakan Sandika anu ngagunakeun jurus balaga digdeg. Samemeh Nyai Sarikit ngalakukeun Panarajang susulan. Harita Sandika geus ngacurelat ngalakukeun Panarajang balesan. Curelat, hiup! Datang Panarajang Sandika.
Rekatnya sarikit ngakilirkeun badanna ka beula kenca bari njabetkeun pedangna kana leungeun katuhu anu jilawan. Syut hiu. Tapi Sandika gancang nari panarajang leungeun katuhuna. Digantikeun ku tajongan kana cangking lawan. Sakteges. Sedang. Nyai sarikit si pedang hangit. Ngagero kaget semunga jerit nahan ka nyeri mangsa kabeunangan ku panarajang nu jailawan. Daligdeug Nyai sarikit si pedang hangit ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengka. Sandika mancukeun tangtunganana ngahaja mereka sempetan pikeun nu jailawan mancukeun di tangtunganana. Nyai sarikit si pedang hangit mancukeun tangtunganana bari ngatur reng hapanapasna jeung ngarasakeun ka nyeri dina cangkengna anu kabeunangan ku panarajang lawan. Bari merhatikeun anu jilawan Nyai sarikit ngomong dina jero hatena. Edan. Si Sandika teh telah geus pulih kayanana. Sajal mana anu geus mampu mulihkeun kayan si Sandika jeung si Rasantinya. Kakuatan ilmu si Warangkas mampu diungkulan ku jalma anu geus nulungan mulihkeun kayan si Sandika jeung si Rasanti. Sajal mananya kayan anu di luar dugaan aing. Tapi aing kudu tetep tenang jeung percaya diri kangaranan di dieu aya Eyang Parasu anu jadi guru. Mun teh mah diri aing tepikeun ka kadesehku anu jilawan, Eyang Parasu ge moal ngantep tangtu bakal ngabantu. Nyai sarikit si pedang hangit tetep merasa gede hate sabab didinya aya Eyang Parasu anu jadi guru na anu harita